Kadang-kadang Bu, kadang-kadang tabeat sifat-sifat calon-calon bupati jeung calon-calon gubernur sama saja dengan tabeat bobogaan bapak-bapak. Sifat-sifat calon-calon kuari teh rata-rata persis doang kalakuan bobogaan bapak-bapak. Kumaha kitu kalakuan bogaan urang? Ya kieu contoh Bu. Ieu urang dina anggota urang ya, dina awak urang kabeh komplit, aya leungeun, aya mata, aya irung, aya sungut, aya suku. Ieu kabeh anggota tubuh nu aya dina awak urang kabeh ge kompak. Sok contoh, urang lempang Pak. Begitu urang lempang, suku urang najong kana batu. Suku urang getihan ya. Eta suku nu getihan, padahal mah ayana di handap. Ieu leungeun urang ayana di luhur. Karena kekompakan anggota tubuh urang, ieu leungeun turun ka handap teu kudu diondak. Datang ieu leungeun ka handap diusapan ku leungeun. Ceuk leungeun teh beuh mana teh nyerina dia jempol suku. Hampurannya aing mah teu bisa nanaon, ngan bisa ngusapan doang. Sugan ku aing diusapan mah teu pati nyeri teuing. Tuh. Peduli leungeun urang kana anggota tubuh nu sejen. Sumut urang ge sarua peduli. Ceuk sumut teh beuh hampura bae jempol suku aing mah teu bisa ngusap. Aing mah bisa nage ngan saukur niupan doang supaya ulah nyeri teuing. Eta sumut niupan kana jempol suku Pak. Puh beku sumut untuk meringankan rasa nyeri nu aya nu keur dirasakeun ku jempol suku. Mata sarua, cek mata aing mah niup teu bisa, ngusap aing mah teu bisa, tapi aing bisa nembongkeun rasa sedih karena maneh teh keluarga aing nu keur kanyerian. Celak pe mata caian Pak, ceurik ngarasakeun kanyeri nu keur dirasakeun ku jempol suku. Ceuli teh ceuli nu sakitu jauh na ceuli sarua peduli. Cik ceuli teh aing mangusap teu bisa, niup aing ge teu bisa, ngaluarkeun cai aing moal eta. Oh, mana teh geger aing mah selembur. Geus aing mandek nembongkeun rasa peduli bae bela sungkawa. Beureum ta ceuli Pak, kiwing ngarasakeun kanyeri nu keur dirasakeun ku jempol suku. Tapi aya salah satu anggota anu teh ikut campur niup henteu, noong henteu, ngusap henteu, caian teu ngahenen biasa sama di jero. Tidak berani menampakkan diri. Bener gitu bener. So, tapi giliran si eta nu boga kahayang. Atuh kabeh pan ngilu mantuan Pak. Leungeun mantuan, mau pepang ieu leungeun ka mana bawa. Sungut ngilu mantuan tuh. Atuh suku ke ngilu mantuan, totojir segala macem Pak. Bener apa bener? Tapi giliran kahayang si eta geus kacumpona, naon si eta sok datang kana leungeun ngomong hatur nuhun ya leungeun. Bener apa bener? Tabeat jelema calon-calon pemimpin di zaman kuari rata-rata tabeatna hampir doang si eta. Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah.
al-ayah wa qala habibuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhu habibunal karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faya hadratal mukarramin, para kiai, para ajengan, asatidz wal asatidah, para tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat, bil khusus guru-guru orang sarerea anu rutin maparinan ilmu agama ka urang di tiap-tiap majelis ta'limna, anu sepuhna, anu anomna, anu caketna, anu tebihna, alladzina lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa tauqiran lahum. Aparatur pemerintahan ti bawahan dugikeun ka atasan ti kawit Pak RT, Pak RW, BPD, Pak Lurah, kum sadaya nu sami kusim kuring dipihormat, bapak-bapak, ibu-ibu selaku tamu undangan penghadir maulidna Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu sami-sami kusim kuring dipihormat. Teristimewana segenap panitia penyelenggara peringatan Hari Besar Islam, para pemuda, para kasepuhan, masyarakat kompak untuk mensukseskan dia acara anu ngorbankeun harta, tenaga, pikiran jeung sajabana. Urang doakeun mudah-mudahan sadaya pengorbananana ku Allah sing ditampi jadi amal ibadah anu soleh. Surang mudah-mudahan ku Allah sing dijadikeun bukti tanda kecintaannya terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tipayun urang ngadoa mudah-mudahan ya urang sadaya nu kumpul dina ieu tempat ku Allah sing dipaparinan umurna anu panjang, tur sehat wal afiyah, lantaran teu cukup umur doang anu panjang lamun teu dibarengan ku sehat jeung afiyah. Teu saeutik manusia ku Allah dibere umurna pararanjang, aya nu sampai 70 tahun, 80 lah haji 70 tahun mah teu panjang teu naon ye. Saur saha 70 tahun teu panjang, sabab eta geus ngaleuwihan daripada umur Kangjeng Nabi Muhammad. Kangjeng Rasul bu, Kangjeng Nabi urang anu diperingati hari kelahirannya itu hidup di alam dunia ngan ukur 63 tahun. Bahkan cek Rasul umur umat kaula ge moal jauh tidinya, lamun keur leuwih, lamun keur panjang leuwihna moal rosa teuing, lamun keur pendek kurangna moal rosa teuing. Mantap patokanana umur umat Kangjeng Rasul mah sami sareng umur Kangjeng Rasul 63 tahun. Mantap di dia bisa aya bapak-bapak atau ibu-ibu anu umurna geus 62 tahun 11 bulan 3 minggu keur dikehker eta. Maka ku sabab gitu urang ngadoa mudah-mudahan ya urang mah ku Allah sing dipaparinan umurna anu panjang tur sehat wal afiyah, ngan ulah panjang teuing bisi diberi umur ku Allah panjang sampai ka saminggu memeh kiamat hirup keneh. Batur geus culahan jileud nu sedang bae sedang, amin ya Allah ya Rabbah. Salian tina menta diberi umur panjang, mudah-mudahan urang oge nu kumpul dina ieu tempat ku Allah sing dipaparinan milik rizki duit anu seueur tur barokah. Lantaran sanajan diberi umurna panjang, awakna diberi jag-jag, tapi lamun unggah poe tilok diberi nyakal duit.
Bu ripuh bu di imah pas saya baik tuh pamajikan kasalaki manyun gitu isu tuh beda jelema teu boga duit mah sanajan awak jager gelempang sosoyogan ka kiri ka kanan aya cangkang aqua disepak cangkang aqua cik cangkang aqua aing teu boga salah teu boga dosa teu puguh-puguh disepak tuh Pak lantaran panurang marumasa manusia nu hirup di alam dunia na tepati bisa tawakal ka Allah mantap urang ngadoa mudah-mudahan ya urang ku Allah sing dipaparinan milik rizki duit anu seueur tur barokah ajang urang bekel ibadah sesana ajang nyeun imah nu megah ajang meuli mobil nu mewah ajang ongkos ziarah ka tanah suci Makkah supaya orang bisa tawaf keliling Ka'bah bisa sa'i di Sofa ka Marwah bisa ziarah ka Kangjeng Rasul di Madinah balikna supaya kabeli sawah anu jomblona sing enggal nikah anu tos nikah sing tiasa nambah tuh saya tamah haliwu can anggeus ngadoana ge sing dipaparinan nambah bagerna amin nambah mere duitna amin atuh tambah salaki pamajikan age amin ya Allah ya rabbal alamin oge teh hilap sahibil wasilah kersana akhinal mahbub Kiai Dede anu sami kusim kuring dipihormat Bapak Muratibul Auqat selaku pemandu acara urang daroakeun mudah-mudahan ya para kiai-kiai muda urang ustad-ustad muda urang wallah sing dipaparinan istiqomah selalu teguh dina akidah ahlus sunnah wal jamaah mautna sing husnul khatimah amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah urang kumpul kabeh dina ieu tempat tujuan orang kumpul di ieu tempat rek ngarayakeun peringatan maulidna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu peringatan maulid nu diayakeun di lembur urang teh lain kakarak ayeuna jauh ti sababaraha taun ka tukang peringatan muludan di urang sok dirayakeun. Kunaon tiap tahun ku urang kudu dirayakeun hiji bahasana pan peringatan hiji bahasana peringatan karena orang rumasa jelema nu sok boga sifat pohoan diayakeun peringatan ngingetan urang sangkan ulah poho. Dua tujuan urang ngarayakeun peringatan muludan terek nembongkeun rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran Bapak Ibu hadirin sadaya komo ningali zaman ayeuna eta rasa cinta ka Kangjeng Rasul kuari ku manusia geus mulai diacak-acak cinta ka Kangjeng Nabi ku manusia geus mulai diobok-obok teu saeutik manusia anu ngajak-ngajak ka umat muslim supaya hewa kana keluarga Kangjeng Nabi teu saeutik manusia anu nyesat-nyesatkeun pemahaman ulama baheula bahwa cenah Alawi para habaib lain keluarga Kangjeng Nabi sasalaman kana habib lagi hukumna haram kunaon ari sasalaman kana para habaib anu jelas keturunan Kangjeng Nabi bari jeung boga ilmu agama ketika sasalaman di hukuman haram tapi giliran aya tamu negara dedengkot kafir sadunia datang ke Indonesia menjadi tamu negara kutang korak manehanana sasalaman kalah ka dicium tangan. Betul apa betul? Pak ieu jelema nu geus nyesat-nyesatkeun urang teh loba geus mah urang cinta ka Kangjeng Rasul teh kadang-kadang nalika keur muludan doang bisa nembongkeun rasa cintana. Urang ngaku ahli sunnah wal jamaah kadang-kadang urang mah ngakuna doang ngalakukeun pasunnahan nama urang teu barareuki sok paling rame ke salat sunnah atau paling tarawih doa jeung salat id tuh salian tidinya mah Pak Bu urang mah kadang-kadang ngaku doang jadi ahlus sunnah wal jamaah ieu jelema kuari nu geus nyebar-nyebarkeun pemahaman anu ngeclokkeun akidah umat muslim kuari geus loba jelema nu ngaku wali geus loba tahun kamari aya geger di daerah Tangerang aya jelema urut supir kontainer jadi wali
urut supir kontainer atau make samping gitu make baju anduk bedu leutik teh disang-sangkeun kana beuh teu anggeus tidinya datang deui bae aya jelema nu ngaku-ngaku wali bisa ngobrol jeung sireum aya wali nu bisa ngobrol jeung cacing aya wali nu bisa nitah kana malaikat aya wali nu bisa ngajagaan jelema supaya asup ka jero neraka. Pak, Bu, wali adalah makhluk Allah anu mulia, wali adalah makhluk Allah anu suci, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Para malaikat adalah makhluk Allah nu suci, nu can pernah berbuat maksiat, wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu mengikuti melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti andaikan aya manusia nu ngaku-ngaku bisa merentah kana wali, sama saja manusia tersebut geus ngaku bahwa dirinya adalah pangeran. Karena nu bisa merentah kana wali adalah Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min teureun dirinya jol deui bae aya jelema nu ngaku-ngaku wali, urut raja dangdut kudu menjadi wali. Satria bergitar jadi wali. Masya Allah Pak, Bu, orang ngarayakan peringatan muludan, ia adalah cara orang untuk mempersatukan umat manusia. Sok dina muludan mah jelema kabeh kararumpul, nutilok ngaji gedat, nutilok make tiung ge make ti tuh pan beda ka ciri jelema nutilok make tiung masalah rengkleh be tiung nage enggak sudah didalakeun isinan batur. Kermuludan mah kotoran rapih make tiung rapih busana muslim rapih percis beda mamah dede beres be muludan kiai can balik-balik acan eta tiung buat geus pindah kana pundak tiung pindah kana tak-tak datang ka imah awak madina lawang keneh tiung manggeus panggeulana asup ka jero hareudang cong be tiung mana bawa giliran datang semah uluk salam putar kitir nengat tiung jauh kemana bawa dari ngacung lagi Pak Bu Masya Allah deh geus beres muludan mah anu tadi make baju busana muslimah ke geus beres muludan bejek isukna celana pendek dipake deui ibu-ibu biasa make abaya keur muludan memakai baju tertutup geus beres muludan mah kaos pendek dipake deui mending kaosna bagus mah pugu kaos hadiah tina cet tulisan anak ayat buri diburi ayat tulisan duluk padahal majrona buruk. Masya Allah tabarakallah Pak Bu ya acara peringatan muludan teh adalah cara anu efektif aja ngumpulkan manusia anu ti kota ketika muludan mah balik nutilok ngaji ge datang nutilok hadir di masjid ge araraya tuh iya tandana berarti Allah masih kene karunya ka urang mere taufik jeung hidayah masih kene daek hadir di acara peringatan muludan. Iya nu paling hese teh apa Bu lantaran kuari mah panjelema nu geus ngajar-ngajar paham nu teu ararendang geus loba kiai-kiai kampung urang kiai-kiai guru-guru urang nu di kampung geus loba nu ditaringgalkeun jelema kuari mah geus ngarumasa cukup ngajina dina HP kuari mah geus ngarasa cukup ngajina lewat YouTube bener Bu sehingga kiai-kiai nu aya di kampung urang geus loba nu ditaringgalkeun ketika ieu ulama-ulama nu aya di lembur urang geus loba nu ditaringgalkeun maka moal mustahil ketika ia ulama ku Allah diampihan ke kisuk paketo lantaran ulama mah manusia nu mulia manusia nu berharga manusia nu boga ilmu mah adalah manusia nu berharga ketika geus teu dimanfaatkeun ku manusia di alam dunia maka ku Allah bakal diarampihan di alam dunia ketika ulama geus di alam dunia urang rek kasaha nanyakeun tentang hak tentang batil tentang halal tentang haram karena manusia yang dititipan ilmu agama adalah para alimil ulama. Gus bapak lagi besek materi anggus sih bapak. Anggus sih kedengenya. Tereh bubar. Terus ya terus. Kayak panitianya mau bisa mau lewat bagi besek. Panitianya kembelanya kedapnya punten.
oh orang kira acak-acakan dah lo limu urusan besek leres apa leres terus ya terus mantap Bapak Ibu hadirin sadaya orang ngadoa orang selaku masyarakat anu bodoh orang ningali kuari kiai-kiai diadukeun geus loba ulama jeung ulama diadu-adukeun kuari geus loba saparo ulama aya nu ngadukung kanu ngahewaan kana habaib aya saparo ulama aya nu resep kana habaib aya Bu Pak urang mah tuturkeun ulama urang baheula urang mah tuturkeun kiai-kiai urang baheula baheula kana para habaib takzim baheula kana para habaib urang ngahormat cek para guru-guru urang itu adalah dzurriyyahna Kangjeng Rasul sanajan 1000 kali sanajan 1000 jelema satria bergitar datang ka urang mere paham supaya ngahewan kana para habaib tetep urang mendek nuturkeun ulama-ulama urang baheula bae urang mendek nuturkeun guru-guru urang bae tinggal urang memohon ke Allah ya Rob dina tahun-tahun ayeuna ieu ulama ku Allah dia ulama geus dipecah-pecahkeun ku manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab kiai jeung kiai geus diadu-adukeun nu ieu pahamna kieu nu itu pahamna kitu lalu urang selaku jelema nu bodoh pan tinggal mikiran urang teh kudu nuturkeun saha ieu pasea itu pasea pan urang jelema nu bodoh butuh panutan urang butuh nu dituturkeun sementara ketika urang ningali jelema nu dituturkeun ku urang parasea hanya karena ngurusan tentang nasab laju orang selaku manusia nu bodoh kumaha nasib orang jaga di akhirat karena orang butuh keselamatan dunia jeung akhirat orang butuh panutan orang butuh kiai maka ketika kiai nak diadu-adukeun ketika ulama na parasea cuman gara-gara nasab maka bagaimana dengan kami yang punya nasib di akhirat maka orang mudah-mudahan ngadoa ke Allah ya Rob mudah-mudahan dia di Indonesia umat muslim nu aya di Indonesia mudah-mudahan ku Gusti segera dipaparinan kedamaian urang teh butuh babarengan musuh urang malain Islam deui urang geus capek diadu-adu domba moal kebal datang deui bae nu bakal nyieun paseaeun manusia mana pemilihan bupati pemilihan gubernur kadang-kadang teu saeutik jelema gara-gara beda pilihan parasea dulur jeung dulur bener apa bener tatangga jeung tatangga pasea gara-gara beda pilihan Pak Bu mereka anu kurang dipaseakeun calon-calon bupati calon-calon gubernur nu kurang diparaseakeun giliran geus anggeus mah pemilihan mereka mah akur deui jeung pada baturna kadang-kadang urang mangansokur jadi korban urang mah jeung dulur jeung tatangga parasea keneh batur mah geus ngeunah-ngeunah bener Pak Bu kadang-kadang Bu kadang-kadang tabeat sifat-sifat calon-calon bupati dan calon-calon gubernur sama saja dengan tabeat bobogaan bapak-bapak sifat-sifat calon-calon kuari teh rata-rata persis doang kalakuan bobogaan bapak-bapak kumaha kitu kalakuan bobogaan urang ya kieu contoh Bu ieu urang dina anggota urang ya dina awak urang kabeh komplit aya leungeun aya mata aya irung aya sungut aya suku ieu kabeh anggota tubuh nu aya dina awak urang kabeh ge kompak sok contoh urang lempang Pak begitu urang lempang suku urang najong kana batu suku urang getihan ya eta suku nu getihan padahal mah ayana di handap ieu leungeun urang ayana di luhur karena kekompakan anggota tubuh urang ieu leungeun turun ka handap teu kudu diondang datang ieu leungeun ka handap diusapan ku leungeun ceuk leungeun teh beuh mana teh nyerina dia jempol suku hampurannya aing mah teu bisa nanaon ngan bisa ngusapan doang sugan ku aing diusapan mah teu pati nyeri teuing tuh peduli leungeun urang kana anggota tubuh nu sejen sumut urang ge sarua peduli ceuk sumut teh beuh hampura bae jempol suku aing mah teu bisa ngusap aing mah bisa lagi ngan saukur niupan doang supaya ulah nyeri teuing eta sumut niupan kana jempol suku Pak puh beku sumut untuk meringankan rasa nyeri nu aya nu keur dirasakeun ku jempol suku mata sarua cek mata aing mah niup teu bisa ngusap aing mah teu bisa tapi aing bisa nembongkeun rasa sedih karena maneh teh keluarga aing nu keur kanyerian celak pe mata caian Pak cerik ngarasakeun kanyeri nu keur dirasakeun ku jempol
suku. Ceuli dek ceuli nu sakitu jauh na ceuli sarua peduli. Cik ceuli teh aing mangusap teu bisa, niup aing ge teu bisa, ngaluarkeun cai aing moal eta. Oh, mana teh geger aing geus lembur. Geus aing mandek nembongkeun rasa peduli bae bela sungkawa. Beureum ta ceuli Pak. Kiwi ngarasakeun ka nyeri nu keur dirasakeun ku jempol suku. Tapi aya salah satu angga otak anu teh ikut campur niup henteu, noong henteu, ngusap henteu, caian teu ngaheneng biasa sama di jero. Tidak berani menampakkan diri. Bener gitu bener. So, tapi giliran si eta nu boga kahayang. Atuh kabeh pan ngilu mantuan, Pak. Leungeun mantuan, ngopepang ieu leungeun ka mana bawa. Sungut ngilu mantuan tuh. Atuh suku ke ngilu mantuan, totojir segala macem, Pak. Bener apa bener? Tapi giliran kahayang si eta geus kacumpona, naon si eta sok datang kana leungeun ngomong hatur nuhun ya leungeun. Bener apa bener? Tabeat jelema calon-calon pemimpin di zaman kuari rata-rata tabeat hampir doang si eta. Bener apa bener? Giliran keur hayang dibutuhkeun, keur hayang dipilih ku masyarakat mah nu jauh didatangan, nu deukeut dirangkulan, nu lain dulur di aku baraya, lain baraya di aku dulur, karena boga kahayang November membutuhkan suara rakyat. Betul apa betul? Tapi giliran kahayang nanggeus kacumponan, boro-boro nu jauh, nu deukeut ke haram najis ditongtong aja. Betul apa betul? Mantap urang jangan sampai urang daek diadu-adukan cuman gara-gara beda pilihan. Urang umat muslim yang butuh kedamaian, rahmat nukus dibawa ku Kangjeng Rasul ke alam dunia ku urang petakeun. Kasih sayang sesama umat, sesama manusia kurang laksanakeun. Jangan cuman karena beda warna dan beda nomor urang dipisahkeun persaudaraan kurang. Naudzubillahi min. So, mantap ieu pelajaran yang urang buleus teuing. Beda pilihan itu wajar karena memang kan aya nu dipilihna. Rek milih ka nomor ieu silahkan, rek milih ka nomor itu silahkan. Ketika geus beres pemilihan mah urang kembali deui babalik menjadi dulur, menjadi baraya, urang bangun babarengan negara jeung kampung urang untuk kemaslahatan urang sadaya. Insya Allah. Mantap di acara peringatan muludan ieulah umat manusia dikumpulkeun ku para panitia. Lantaran riwayat pertama diayakeun acara peringatan Maulid Kangjeng Rasul diayakeun ku Imam Salahuddin Al-Ayyubi di negara Mesir. Pertama ngayakeun peringatan muludan dengan tujuan untuk mempersatukan umat manusia anu tadina beda pemahaman, anu tadina beda pilihan, disatukeun ku Imam Salahuddin Al-Ayyubi dengan cara pertama ngarayakeun peringatan muludan sehingga ia manusia geus beres ngarayakeun muludan kembali bersama. Begitupun mudah-mudahan di lembur urang, mudah-mudahan di kampung urang anu tadina beda paham, anu tadina selisih paham, mudah-mudahan saberesna muludan urang ku Allah sing dirikunkeun damai deui sesama umat manusia. Amin ya Allah ya Rabbal. Lantaran Pak Bu, benteng terakhir urang umat Islam, pertahanan urang terakhir itu adalah perkumpulan seperti kos kieu Pak. Diayakeun acara pengajian, acara peringatan muludan, itu adalah benteng terakhir urang sangkan urang ulah kababawa ku sesatna manusia-manusia nu mawa ilmu-ilmu jeung paham sesat. Urang dicicingkeun di majlis taklim terek menggali ilmu agama, neangan ilmu agama nu mana eta ilmu agama teh warisan ti Kangjeng Rasul anu disampaikan ka para sahabat, ti sahabat ka para tabiin, ti tabiin ka para tabi'in tabiin, ti tabi'in tabiin ka para ulama salafus sholihin, terus mapai sampai ka guru-guru urang. Ayeuna ku guru urang ieu ilmu dibikeun ka urang di tiap-tiap majelis taklim, dibikeun ka urang di tiap-tiap madrasah, dina acara peringatan muludan urang diayakeun acara pengajian, ieu nu jelas bisa nyalametkeun urang dunia jeung akhirat. Insya pan ieu Pak Bu, tenda nu kurang dipake poe ayeuna, dipake tempat untuk berlindung ketika ngarayakeun peringatan muludan ngayakeun pengajian. Ieu tenda nu bakal jadi saksi bisu urang di akhirat jaga. Ieu tenda nu bakal nganterkeun urang ngalewatan Siratal Mustaqim. Ieu tenda nu bakal jadi kendaraan urang. Ieu tenda nu bakal nganterkeun urang ka surgana Allah. Insya
pan urang kabeh manusia ketika kembali ke Allah maut ngarana urang kabeh bercita-cita hayang lebet ka jero surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika orang lamun hayang asup ka jero surgana Allah itu orang kudu ngalewatan siratal mustaqim, jembatan anu ku Allah diciptakeun ti ujung sampai ka ujung neraka handapna. Ieu jembatan panjangna cik ulama lamun kudu dilengkahan ku manusia butuh waktu kurang lebih 3.000 tahun. Bari jeung jembatan letikna alabatan rambut, segetna alabatan pedang. Urang mabuk boro-boro rek 3.000 tahun bertahan dina eta jembatan, kakarak 3 lengkah ge urang manggeus raga. Tetapi manusia-manusia nu sok ngararaji sok ngeusian majelis taklim, cik para ulama ulah khawatir lantaran eta majelis taklim nu sok dipake ngaji keur di alam dunia, eta majelis taklim nu bakal jadi kendaraan manusia nu sok ngararaji nganterkeun ka surga na Allah. Amin. Engke urang teh jaga di akhirat bu, urang darariuk benangguan giliran hayang asup ka surga, darariuk di pinggir jembatan jol be malaikat, cek malaikat urang mana ieu, urang si herang keur naranaon kami keur nangguan giliran hayang ka surga. Cek malaikat atuh geura ka surga mah eta lewat ti nyata jembatanana kudu ngalewatan jembatan. Cak urang pak boro-boro ndek ngalewatan jembatan ngadeulna ge geus sieun, handapna neraka bari jeung panasna kabina-bina, bari jeung jembatan leutikna alabatan rambut seutna alabatan pedang urang sieun ndek ngalewatna ge. Kumaha jeung malaikat? Lamun araranjeun keur di alam dunyana sok ngararaji, sok hadir di majelis taklim, maka eta jembatan tersebut dilewatan ku anjeun lain lempang, tapi naik kendaraan berupa majelis taklim nuker di alam dunia sok diparake ngararaji. Alhamdulillah. Jeung malaikat araranjeun urang ceherang keur di dunia sok ngararaji tatilok. Ih sok sak ibu-ibu kami mah. Oh kami mah ngajina kompak bae. Lamun poe rebo kami mah harerejo kabeh. Mun poe Salasa atuh paruti kabeh. Ketemuan poe Jumat bareureum kabeh, rupa-rupa warnanya, paru-paru salaki mayarannya. Masya Allah, tabarakallah. Tuh, woi asup kana TV segala ya manya. Tuh awas ya yantonya ya yantonya. Si ieu nu sok nyieun goreng kana beungeut aing ya. Kio bekurang di YouTube teh. Ulah-ulah nu goreng neh anu kasep ih. Atuh sugan laku deui. Insyaallah ya, iyalah salah satu cara untuk syiar Islam. Jangan lupa like, share dan subscribe. Insyaallah tabarakallah Bapak Ibu hadirin sadaya. Ya, majelis taklim urang bakal nganterkeun urang ka surga Allah anu jelas nyalametkeun urang. Yo, beka majelis taklim urang. Sok karaji tatilok cik para malaikat. Oh, kami mangajuna ge rame bae, Pak. Nyebut bapak ka malaikat ge teh wauh. Kami mengaji lagi rame baik cak ibu-ibu. Ha si cik malaikat engge nyaho iya. Emang pengajian pang rame nanti adalah ibu-ibu. Sebab saya temapan mulai be ngaji, mulai ngararobrol. Mantap rame be ngaji. Beda bapak-bapak masa repi. Bapak-bapak mengajina sepi baik sebab manehna mapan mun ngaji be asup be ka majlis atuh ada res kabeh. Target bapak-bapak menasup majelis taklim itu dua, hiji tihan, dua tembok, nempel betonggong karena tiang atau karena tembok, mengeningkan cipta. Ayah bener tuh di juru sorangan bega ngeruk ke betul-betul. Insyaallah, tabarakallah. Datang di majelis taklim urang, jadi jemputan, jadi kendaraan urang. Laju cik para malaikat yuk, nusok ngararaji ngararasup ka jero majelis. Brus be urang ngararasup, nusok ngararaji mah ngararasup kabeh ge. Anu tilok ngaji, atuh teu kadeuleuh lamun aya kendaraan. Brus be urang nusok ngararaji asup. Aya nu diukna di hareup. Kelasna ge VIP. Pabari kana datang pan di hareup. Aya nu diukna di tengah, aya nu diukna di buri bae. Atuh kumaha keur ngaji di dunyana bae teh. Lamun keur ngaji di alam dunyana datang napang tampilan. Ngaji na pangharupan atuh ke di ditu na diuk na pangharupan. Lamun sok ngaji na diuk na di tengah atuh diuk lagi di tengah.
lamun sok kajina diburi biatum kayak gitu nih diuk na diburi lamun sok kararajina dilaluan atuh nararangke salis mah ngajina hayang dilaluan ya daya majelis taklim datang menjadi jemputan urang begitu geus datang majelis taklim jelema rasup ka majelis taklim dianterkeun ka manusia sok nararaji ngalewatan siratal mustaqim menuju ka surgana Allah teu kudu nangguan 3000 tahun sekejap mata ieu majelis taklim datang ka surgana Allah tinggal manusia-manusia nu keur di alam dunia tilok daraek ngararaji manusia di alam dunia tilok daek hadir di majelis taklim ceuri ka Allah keur disiksa di jero neraka ya Allah ya Rabbana law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir wallahu alam bimuradi manusia nu tilok ngararaji keur di alam dunia jaga di akhirat bakal ngomong ke Allah ya Rob ya Rabbana ya Allah andaikan kami doang si anu kuari keur dianter-anterkeun lewat majelis taklim ka surgana Allah andaikan kami doang si anu keur di alam dunia sok ngadengekeun pangajian au naqilu atawa kami boga akal sok dipake mikiran tentang ilmu ibadah mikiran tentang kumaha carana ibadah ka Gusti sangkan diterima kumaha carana ibadah ka Gusti sangkan ikhlas ma kunna fi ashabis sa'ir meureun kami ku Gusti moal disiksa di jero neraka sa'ir karena kami di alam dunia tilok ngaji maka siksaan bagi kami nu tilok ngararaji disiksa ku Gusti di jero neraka naudzubillahi min mantap Pak Bu urang nu sok dararek ngaji keur di alam dunia itu tandana urang manusia nu keur dijieun bagus ku Allah may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin manusia ketika ku Allah teu dijieun bagus maka ieu manusia nu rek dijieun bagus ku Allah sok dibere paham tentang ilmu agama sedangkan orang mau bisa memahami ilmu agama terkecuali di majelis taklim maka orang bersyukur ketika orang masih kena daek datang ke majelis taklim eta tandana orang ku Allah dipilih manusia nu dibere taufik jeung hidayah pantes saeutik manusia nu can dibere taufik jeung hidayah mah sanajan imahna pagigir-gigir jeung majelis taklim di majelis taklim tersebut pengajian saminggu 2 kali diayakeun ai can menang topik jeung hidayah masa kali ge can pernah ngilu babarengan di majelis taklim betul apa betul so maka orang bersyukur dijieun ku Allah manusia nu sanek dararaek ngararaji di majelis taklim ieu tandana urang ku Allah keur dijieun bagus-bagus di dunia jeung bagus di akhirat amin ya Allah ya Rabbal Bu ilmu agama nu diteangan ku urang di majelis taklim itu adalah harga yang orang di hadapan Allah mantap bahasa lagi pangaosan pangaos teh bahasa Sunda lemas pangaos teh harga orang nu hadir di pangaosan berarti manusia nu keur nyieun harga diri di hadapan Allah pan beda manusia nu boga ilmu jeung jelema nu teu boga ilmu mah moal disarwakeun ku Allah di surga nage dianterkeun make majelis taklim di dunia nage jelema nu boga ilmu mah ku Allah dimulyakeun pan Allah nu nyariosna cik Allah bismillahirrahmanirrahim qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun wallahu alam bimuradi qul bejakeun ku anjeun wahai Muhammad cik Allah kasaha bejakeunna ka umat anjeun naon nu kudu dibejakeun hal yastawi moal sarua alladzina ya'lamun manusia nu boga ilmu walladzina la ya'lamun jeung manusia nu teu boga ilmu mah moal sami jelema nu boga ilmu jeung manusia nu teu boga ilmu jelas moal sarua urang contoh Pak Bu keur ilmu urusan bangunan manusia nu boga ilmu bangunan jeung manusia nu teu boga ilmu bangunan jelas beda contoh ieu masjid urang masjid Ciherang bagus masjidna hebat masjidna dibangun ku jelema duaan kahiji tukang bas kaduana kenek jeung tukang bas nu ngabangun masjid urang unggal isuk ieu kenek jeung tukang bas datang ka masjid jaker ngabangun jam 7:30 kenek geus mulai gawe ngaduk semen jeung pasir dijieun adukan ari tukang bas mah 7:30
ngopi keneh bari ngerokok. Kenek mah kita 7:30 geus mulai gawe. Jam 8 tukang bas kakarak turun gawe. Sampai jam sabaraha ngagawean masjid. Ti isuk sampai kaburit jam 4 beres pagawean anak. Waktu kerja selesai tukang bas jam 4 balik. Kenek mah jam 4 kakarak mumbah ember jeung pacul. Leres apa leres? Berarti lamun kudu dihitung-hitung waktu gawe antara tukang bas jeung kenek kebel saha? Kebel kenek mah di jam 7:30 gawena. Tukang bas mah jam 8 gawena. Tanaga ge antara tukang bas jeung kenek loba keneh tanaga kenek mah mana ngaduk, mana mawaan adukan, mana mawaan batak, mana dicari kanan bae. Ya kenek napan rada torek ieu. Bener apa bener? Tapi giliran datang karena poe kemis, poe gajian, tukang bas mah dibere gajihna dihitung sapoena 120.000 rokok gudang garam filter sabungkus. Ari kenek masa poe dibere gajihna dihitung 70.000 rokok bose nu hapeuk teh sabungkus. Bener apa bener? Padahal lamun kudu dihitung-hitung mah tanaga loba keneh kana kenek waktu gawe tebel keneh kenek kunaon giliran gajian gede keneh ka tukang. Da ieu bukti daripada pangandika Allah moal sarua manusia nu boga ilmu jeung manusia nu boga ilmu. Kenek mah gawena nganu kudu make tanaga. Tukang mah gawena make tanaga ongkoh make ilmu ongkoh. Pan bagian tukang nu mikiran kumaha carana masang bata supaya lurus. Dikeker, ditimbang, diot kumaha carana ieu masang jandela jeung masang kusen pintu sangkan lurus. Bagian tukang nu mikiran kumaha cara masang keramik supaya lurus. Tukang nu mikiran. Kenek mah teu mikir-mikir. Kenek mah nu penting mah aing ngaduk geus anggeus bangunan deuk rubuh deui gelos. Maka nu ngabedakeun hasilna antara kenek jeung tukang bas dibedakeun karena ilmuna. Sakitu ilmu urusan bangunan atau komo ilmu agama nu kurang sok disiaran di majelis taklim, komo ilmu agama nu sok kurang diteangan di madrasah di antara pengajian. Jelas ilmu agama mah leuwih luhur dibandingkeun jeung ilmu-ilmu nu sejen. Contoh Pak, urang jelema bodoh tentang ilmu agama, kiai mah jelema pinter tentang ilmu agama. Jelas darajatnya di hadapan Allah beda. Boro-boro di hadapan Allah, di hadapan manusia geus beda. Contoh urang buktikeun ya. Ketika di lembur urang aya nu deuk hajatan, contoh hajat sunatan, eta biasana meme hajatan sok ngayakeun riungan. Tatangga nu deukeut kabeh diara rondang, urang nu bodoh ilmu agama diondang, kiai nu pinter ilmu agama diondang. Ngan giliran ngondang ka urang jeung ngondang ka kiai beda. Ka urang mah ngondang nage kadang-kadang di tengah jalan, panggil di tengah jalan, heh Gus ka mana dia? Aing deuk hareup emangnya naon? Nengkeun pokok aing deuk hajatan jeung isuk nuk sunatan anak kemun teu ka mana-mana wae na dianya jam 4 ke mah aing deuk riung cuan teu diawas wae ngancam sagala ka urang bapak. Urang teh termasuk sim kuring jelema nu bodoh ilmu agama. Je giliran ieu sohibul hajat datang ka imah kiai, assalamualaikum, ngomong lalahunan bari jeung sopan, punten abah abdi enjing bade nyepitan putra. Tuh ka urang mah ngomongna sunatan, ka kiai mah ngomongna nyepitan. Abdi enjing bade nyepitan putra, sonten bade ngayakeun riungan salametan. Upami abah teu ka mana-mana, kita bawa opat diantosan di bumi abdi rek riungan. Urang diondang jam 4, kiai ge diondang jam 4. Pan datangna mah heula keneh urang. Urang mah diondang jam 4, setengah 4 geus dara riuk we di mana buka aja. Kiai datang can. Datang. Jam 4 kurang saparapat atuh nan geus nyanggeyeng bae aya. Ayeuna geus dongko bae aya teh cangkeun nanggoan kiai. Kiai datang can, tacan jam 4 kurang 5 menit kiai kakarak datang. Eta ieu jeung kieu ku heubeuh-heubeuh teh kara datang.
lain hebel-hebel teh kana datang kiai mah nyaho kana ilmu lamun datang na awal teh bisi ngahaliwukeun nu boga imah pan urang mah teu mikir-mikir nu kaliwu nu berapa kos obat terus darariu bede berbuka hajat begitu kiai datang disambut ke boga hajat alhamdulillah abah tiasa dongkap mangga bah kalebet disambut calik di bah dilebet disambut ke kerak datang hari urang ih ditata di urang mah diuk bedina terpal jubur geus ararate jaureut moe gabah so kiai mah datang pang pandeurina ge disambut kudu Saibul Hajat diuk ge beda kiai mah di jero dina hambal urang mah dina terpal paranti moe gab so dibere susuguh kudu boga imah kudu boga hajat dibere jadi ondang ieu tapi kan susuguhna antara urang jelema nu bodoh jeung kiai beda kiai manalika dibere cai nage tina aqua bot urang mah dina aqua ge dibere kue kudu boga hajat dibere ngan kuehna beda urang mah sapiring rejengan jeung tiluan kiai mah tilu piring ku sorangan bener dibere rokok teh kudu boga hajat dibere tapi rokona ben urang marokona ge dina gelas nu hejo nu koneng nu putih nu hararapeuk sakeluarga raya kabeh so ari kiai mah campulna mil cabungkus colangan bener padahal nu ngondang nama eta giliran kiai maca Fatihah urang ge maca Fatihah kiai maca sholawat urang ge maca sholawat kiai maca tahlil urang maca tahlil kiai ngadoa urang ngadoa kiai beres urang ge beres kiai balik urang pangeulana tapi giliran urang balik jeung kiai nu dijingjing ku urang jeung nu dijingjing ku kiai beda urang mah plastik nage warna hidup barang dibuka jero nage BC endog ngan sabeula daging kotok jangjangna doang lauk emas lamun teu hulu buntu bener kenapa kok bisa beda ini bukan ngabedakeun manusia tapi ini adalah derajat anu Allah dianugerahkeun ka manusia anu boga ilmu agama mantap orang ketika daek cicing di majelis taklim dengan ilmu agama sama saja sedang membuat harga diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tuh keagungan ilmu agama Pak sok urang bandingkeun deui manusia nu berilmu kiai boga ilmu agama tukang basgeh boga ilmu ngan ilmuna ilmu bangunan sama-sama dua jelema anu ngabogaan ilmu ngan beda jurusan kiai mah ilmu agama tukang bas mah ilmu bangunan sok kira-kira mulia keneh mana menurut Allah jelas mulia keneh kiai boga ilmu agama contoh Pak urang selaku tukang bas umpama urang boga ilmu bangunan urang jadi tukang bas lamun hayang boga duit 120.000 kudu gawe di imah batur ti isuk sampai ka burit punduk mah tutung di poe naluhur kenteng leungeun karadap tuh mantak loba bejana pan jelema nu ditampilin ku tukang bas mah lain geuneuk doang bararen sagala so urang mah jadi tukang bas hayang boga duit 120.000 kudu gawe di imah batur ti isuk sampai ka burit tapi kiai naon pagawean kiai nu boga ilmu agama kiai mah pagaweanana paling ge subuh-subuh salat berjamaah beres salat berjamaah magahan sorogan beres jam 7:30 balik ka imah salat duha sarapan asup deui ka majelis taklim jam 8 magahan ngaji kitab magahan ngaji balagan beres jam 10 udah balik deui ka imah geus beres ngaji geus naon nu kitu geus beres ngaji ka mana ieu kiai atuh sare ka kantor je eueuh kantorna teu aya sugan manggih di pinggir jalan aya kantor kiai eueuh ngojek atuh tilok kiai mah usaha tilok atuh paling ge ibadah jeung hees kiai jam 10 kakara kendek sare beres ngaji torojol beda ngotok-ngotok lawang Waalaikum
cak kiai saha aya nu uluk salamnya ceramah barang dibukakeun orang RT Pak RT aya naon Pak RT punten Mbah teh kokom Mbah kunaon teh kokom pupus innalillahi wa inna ilaihi raji'un cik kiai laju mohon cenah abdi ka dieu dipiwarang ku Sohibul Musibah ngawartosan ka Abah wayahna tabu hiji di aturan calik di masjid rek nyolatkeun jenazah cak kiai mohon insyaallah ulah insyaallah Bah emang kuna pokona Abah kudu hadir atuh pan sakabe perkara ge kudu dikeresakeun ku Allah Pak RT nya tapi usahakeun Abah kudu hadir emang kunaon Abah kudu hadir bae lantaran Sohibul Musibah geus mubakat anu bakal ngimaman salat jenazah Abah tuh proyek Pak punten di lembur kula punten ya di lembur kula jadi imam salat jenazah amplopna 350.000 sholawat hadiah 150.000 di lembur kula mah sabab di lembur kula harga mait geus mulai naranaik teu nyawa di dieu mah kudu ditaekeun Pak mun teu ditaekeun bisi di demo ya kumaha so nyampe tangke nyolatkeun mait saja teu nyampe setengah jam teu 5 menit 4 kali takbir 500.000 sakitu kakarak sahulu komo lamun sabulan ayat 30 hulu Masya Allah dapat tinggali manusia diberi ilmu agama maka Allah begitu mulia orang mah yang boga duit 120.000 kudu gawe di imah batur tisuk sampai kaburit tapi kiai mah 5 menit nyolatan mait teu kudu kokotoran teu kudu moe punduk leungeun teu kasar tapi sakitulah janji ti Allah man tafaqqaha fi dinillah kafahullahu himmahu wa rizquhu min haitsu la yahtasib ketika jelema nu daraek ngararaji manusia nu sok daraek neangan ilmu agama mere ilmu agama maka segala macam kebutuhan dan kepentingannya Allah nu bakal bertanggung jawab wa rizquhu min haitsu la yahtasib rizkina ge geus moal kaukur ku otak urang mantap urang nu sok halaladir di majelis taklim adalah manusia nu keur dibere ilmu agama anu jelas mudah-mudahan ieu urang ku Allah sing dimuliakeun di dunia jeung di akhirat amin ya Allah ya Rabbal meneladani akhlak Kangjeng Rasul teh cukup diucapkeun di panggung meneladani akhlak Kangjeng Rasul mun hayang nyaho akhlak Kangjeng Rasul ayana di pangajian mun hayang nyaho kebiasaan baik Kangjeng Rasul ayana di pangajian maka urang nu sok dararaek ngaji di majelis taklim adalah manusia-manusia anu dipilih ku Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan urang sing istiqomah daraek cicing di majelis taklim sampai ka urang maut amin ya Allah ya Rabbal alamin pas jam 3 lewat 10 menit keayaan waktu geus hujan tapi mudah-mudahan hujan nu diturunkeun ku Allah di kampung urang sing ngajadikeun hujan rahmat anu bakal mawa kedamaian di lembur urang sehingga ieu kampung dia kampung Ciherang wasilah berkah muludan mudah-mudahan usahana ku Allah sing ditambah berkah usahana anu tani ku Allah sing diberkahkeun tanina anu jomblo ku Allah segera dipaparinan jodoh nu saleh tur salihah sareng mudah-mudahan para pemudana terus selalu berjuang menegakkan agama-agama Islam amin ya Allah ya Rabbal alamin sakitu anu kapihatur kirang langkungna nyuhunkeun dihapunten hadani Allah wa iyyakum ajma'in wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh